Alah, loba jelema nya sugan anu mareuli ya. Alah. Ya, kasep. Alah. Kunaon deh? Alah, geus kolot dagang deke. Aduh. Anjir teh benteng urang. Benteng kagitu mah. Bang es naon es naon ieu teh tagon borong bah. Borong. Sugan tagoni pada aya ting. Segala wae budak ora ayeuna mah ha. Kela naon ieu tong es panas ya. Oh, es panas, iya mah es tiis. Ye, urang dagang geus lila geus puluhan tahun. Pamarentah teh memperhatikeun. Hayu ngagedekeun es pabrik. Wah, kampina. Iya dagang kieu teh ti isuk nepen ka asar leuwih kana magrib. Kur kabagian 15.000. Berat saingan anak-anaknya dagang es teh. Pamarentah Kaloyan keneh we es teh teh. loba. Wah, ti iseuna bapak bubur ieu mah tuh. Bubur ieu mah. Panon kana kacamata sing bener dempona. Juga bubur nya. Bubur. Ya, kakolot kudu sing hargaan dagang kieu teh. Urang teh keur nyakolakeun keur meuleuh Naon boneka ieu mah tuh. Atuh mah Patung ini juga patung. Topi keur boneka anu teh dagang naon atuh maksudna? Cicing-cicing sieun mecah modal cenah. Modal naon pamarentah kur bejana. Ya ulah kur ka urang mah. Dana hibah we. Jadi kudu mayar. Jadi urang teh mun balanya 100.000 teh sugan we atuh leuwih naik 20.000 50.000 teh lumayan. Pamarentah teh hayo we nyekek anu leutik teh riet. Kur disekur mah atuh pokagruk nyanyi. Ajukeun lah. Riweuh lah pamerin mah. Komo kabang mah kudu bungaan. bunga naon teh? Bunga naon itu? Bunga dahlia. Ai bunga teh jiga rentenir tah meres kana kesang batur. Suka teh bunga terate. Dahlia atuh lagu. Cahaya mayan mangkat derajat mang teh. Kurang angkat lah.